Oh bener ngecek pakai anak. Siap laksanakan. Saya nu ngabeli hayam urang. Anjir piomong ieu mah. Maneh biar nu ngabeli hayam urang. Lain abi Pak RT. Itu. Luka Pak RT. Abi menuju latihan. Henteu ari Pak RT mah moal ngambak, justru nganuhunkeun ieu hayam teh dipencit hese wae kabur wae hayamna. Oh gitunya Pak RT. Ieu jang nuhunnya. Alhamdulillah tuh Pak RT jangan milik. Ike ya nyok itu mah urang we nu ngaku. Hayu tembak. Cep ayeuna cicing wae lain tembak. Ke hayang udut. Aduh ampun keur panik kieu hayang udut. Atuh da tadi sebel atuh geus dahar teu udut. Maneh mah minjem korek lah atuh. Atuh keur parahan kieu mau bawa korek. Aduh kumaha atuh. Teuing atuh maneh kumaha. Cep hayu tembak. Cep. Cep ka mana? A few moments later. Kang, punten biasa nabot korek. Iya jang. Nuhun Kang. Sami-sami. Anjir. Anjir Cep, awas kadek. Cep, ini kenal hayang modal. Mana mah kebiasaan hayang modal wae. Cek urang ge mun rek perang modal heula. Urang geus teu kuat ieu. Kalah ningali di hareup loba musuh. Geus teu kuat pisan. Tahan heula, heula sabar. Serang Cep. Cep alungkeun granat. Siapa? Anjir granat nang ieu. Hehehe. Hampir atom teu kuat urang.